Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa ini malah gitu? Oh ini. Punya orang cium tangan kanan Kumanya? Ada gimana emang kau lah? Oh siya, ayo dong. Cingrat ngobrol. Nih, nggak usah ulang udah wae. Ih, kan lu kayak di zaman itu yang sorangan. Oh. Dari mana? Terus di mana wae? Di kamarimu lah, can datang. Ya tinggali ya, ramatan. Iya tinggali ku siang ramatan. Apaan? Terus dengan piduiteun. Sugan wae aya mitah ngabedahkeun atuh ngalabancet. Mantap ya tadi ge mau sekop. Nah, itu kubu-buruh nama jangan gitu. Tuh deh. Apa menteri pala cicing wae di imah. Dahatku naon gitu. Bisa teuing lah wae dicabakan ih. Ih, kumane diantok wae. Iya tuh gede kerja. Luar. Merang. Jah. Naon? Dah, naon ngapa? Dahar. Kamar gecan mere mana teh? Ih, Tuh itu jangan cowok yang mah. bang Yura, tanggal jauh. Iya, apa sih kumaha? Nya tuh tinggal di usia tuh, aya Satu yuk, uang alamat kebon yuk. Sugan we aku aya orai, uang dahar jeung orai. Coba anda dinosaurus. tuh ini bisa lah. Lain kunci ke dari mana? Oh, Atuh. yang kemana tuan kuncina? Tuh, ayo selain Pak, masukkan. Mana? Berapa? Tanah sampaian. Belinya weh. Iya. Udah ciri itu kok majikan. Gue sendal. Pakai. Yuk. Tadi ya. Hek naon? Nah sampe gawat. Nyolong. Nyolong eta nu uwa. Naon? Nah, wa idi. Punya kelanong ton. Udah siapa urusan kahayang tuh cenah. Naon? Ai ka kebon teh ulah jeung pamajikan wae sorangan atuh. Apaan ami teu gawe sorangan? Gitu tuh capek. Tiga belas kepikiran. Kang Samin, Kemana meh? pas milari parab. Oh, salah kian mulang. Eta mah temulang-mulang kan. Ai budak ka mana budak? Budak mah aya keur sakola agama. Sekolah agama. Oh. Ngobrol jeung satu cuma sih desirit. Pasti mana kita nu bener teh? Pas milari parab. Eureun heula atuh eureun heula. Iya. Ijah keur naon ijah? Parentan. Gitu dehnya. Ini sok-sokan kenal deh. Mangga. Mangga. Masuk cabak-cabak. Punten Kang. Ih. Berarti tinggal di dia. Itu si ijah apa? Abroha mah deuleu teuingkeun we.
Ayo nasok ka mana wae meh. Ah ya we taruh ke mana-mana. Aya di imah. Iya aya we di bumi. Atuh. Kayak burit mah ka mana lain? Moal meureun, moal. Mau ke mana-mana. Uang ulin atuh uang ulin. Ulin ke mana? Nah, tadi lebak we panggihan heula. Emang aya naon? Atuh tambah kesal we uang ulin ngobrol lah biasa. Erek Isi ijah kumaha? keun we nu kitu mah. Naon tuh? Keun we. Erek Nya tuh. Jam Kayaknya. sabaraha? tas asaran. Tes sesare. Ada ulah bebejak ka batur. Moal menuju ke batur. Sip. Ayeuna naik kemana tuh? Mulang budak itu bisi neangan. Oh, ayeuna budak. Can mulang gitu. Ah, can keur sakola. Oh, heuh atuh jung. Ka ade. Bebejak ka batur, ka ade poho. Nya. Oh, sip. Hayu nya. Ayo. Ijah hayu jah. Iya. Naik balik mah. Bisa jelag-leg piraan hage. Di samat endog puyuh gra. Aisyah wawannya nai. Geus hayu balik. Kena geus panggih dulu kitu tadi. Geus ganeng hayu. Ayo bener kan saya ya. Gatel tuh ih. Beuh pisan. Teh heula. Buru gatel. Ayo. Cuma soe. Gimana nih? Duh. Aing kumaha bebejak kasih ijahnya. Aing. Yang alasan naon aing panggilan. Lah, bebeja meuli meuli beas gitu nya. Bisa. Salin Ayo, mandi gitu. Sakitu kesan bau urai kobra. Eta mah geus kayak kitu ka mana? Dan aing teh nganjang meuli beas jang para bisia. Ah, jangan beas. Gaya-gaya teuing. Atuh panangnya aing nita ke di jalan. Geus kaneh. Aing mah beas. Teta tesnya dia balik lah. Salim mah gitu. Hah? Mau salim terus ya? Ya, balik ayeuna mah. Sing nurut ka salaki teh. Geus. Si Desi cek. Ini sarana kieu. Bawa naik ke warung ya mah, panggilan. Punya. Pada tadi ngobrol jeung bagi sawah gitu. Nah, kawan lah. Bari nyangan dengan sangu. Itu juga emak uing.
Cicing, mana Eka mana? Udah suka apa urusan kolot? Minta duit atau mak? Ay tadi geus dibere, asa gulung minta deui wae. Ayo mereka ditu aya urusan. Kenaon? Keruing tuh mang. Ulin wae teh. Ayo mah maneh ka mana toy? Duh, kada tadi maka ditu tuh udah gaya. Ka mana? Ditu Jeung saha? sorangan dah. Oh, serangan. Tolong jambu yuk. Tolong jambu. Yuk, elek. Yuk. Aduh lah tuh kalau kau lah. Tolong jambu di mana, Pak? Toy. Ah, anu deket we. Ah, ya keur ngasuh wae. Saya ke mana tuh? Ke mana? Hah? Ke mana? Ah, ulin. Ulin mah eket teh. Tuh pamajikan sia karunya. Tanya mah, geus kitu. Karatan. Oh. Ayo ah. Asah geran boga pamajikan teh. Saya ke mana nu benar? Ke mana? Oh. Yuk, kalau jamu yuk. Yuk. Kemana kalau jamu? Aduh, lu mang wawan yuk, ngalana yuk. Ayo. Yuk. Yuk. Ayo. Toy, segala bisa ngajak mun. Oh, mana yang mau ngajak janjian? Tapi kok telatnya? So, Paling si Emeh. belum kepikiran san. Kesel aku dah. Meh, Islami. Apa tadi? Kemana wae sih? Buratunya alila ya. Biasa di jalan macet. Macet kita lempang. Alinya perwis jeung ibu-ibu gratis balat ngaji juga nama. Oh, Lila raksasa. ini tuh. Emeh asa beda sih ya. Bener. Kumaha ih? Emeh nu tadi di nu ayeuna beda bener nage. Beda anak kumaha? Ih, anu tadi mah geulisnya ayeuna mah. Geulis da 3 kali nih. Kumaha sih? Juga uyu-uyu. Uyu emang ambulan. Kurang lebih lah. Ya,
Emang si Ijah teh kumaha? Eta mah urusan urang geus ulah mikiran si Ijah. Ijah mah geus bau taneuh. Ulah gitu kok pamajikan teh tuh mah. Kumaha tuh aya boga pamajikan nu galak gitu. Jangan tuh. Kenapa lah yang dipikiran eta mah urusan urang. Mun kapanggih deui jiga kamari kumaha? Keun we nu kitu malah denge-denge teuing. Keun we eta mah urusan urang. Ngala jambu di mana deui? Asak. Masih ai. Jeung saha? Mang. Jeung saha itu? Cek pikir. Jeung si Samin ya? Ini kan naon? Cari gubahan. Gubah yuk. Gubah. Ayo. Eta teh berbara boga. Iya. Tuh. Udah salaki sia tuh. Yung si Eme. Juga sebarakali eta ketimuan pas kitu teh. Eta gede sirut. Kumaha teh cenah? Tadi bibijana kumaha ka ditu? Itu. Ngomongna ka warung cenah Iya, anjing bibijana kumaha ketemu anjing si Eme. Tadi ge. Saningnya saya kemana ketemu anjing si Eme? Besoknya siapa? Sampurkeun itu tetangga itu bener itu. Kayak enggak. Ya, careka. Parasnya kan. Orang-orang itu tuh dia. Ya, maka apalun ya, kumaha tuh? Keun we. Mending aspal datang. Aduh. Cenah erek ka warung. Kan ieu erek ka warung. Kan warungnya di ditu. Ayo mana kira dia erek naon? Wing ge ka warung neangan dengan kejo tadi foto bebeja. Ieu maneh kalah kaduduan di jeung ieu kumaha tuh deh. Geus ganeng erek bakal. Aji ka orang. Tadi teh merenya janjian tadi yo. Gila. Tadi besi di Sopo kebon. yang mana? Wah, gandeng. Geus ganeng erek ku batur ih. Yo di teh eling-eling tadi kebon merenya janjian. Nah, untuk tanya. Ih, sok-sok tahu pisan anjing geus ka warung teh ka mah. Gandeng. Ieu maneh nanaonan di dieu. Ek ka warung, ek melidang Nah, beas. ayo ke warung mah bareng. Atuh engke lah jig, dieu jig. Ya omongkeun sakedeung. Mana dia jadi awal kumaha tuh cenah gatulan pisan sok matur di. Aing. Maksud mana ngomong gimana? Segera landeng. Eta geus ngoprek cai deui wae. Samin atuh kayak tulungan karunya beberapa majikan sia. Lanjut eta era ku batur anjat tulungan karunya bawa. Aduh. Ya. Geura atuh karunya sia teh tulungan. Lanjut ti era ku batur ih, coba jama. Yo, ijang. Soal upati aing noloh sia bobogohan jeung si Eme. Ira. Sering aing ketemu yo, Jang. Sering. Soal poe ci aing ge. Dia. Tulungan kayak garunya sia. Ayo balik. Ais. Ayo balik. Ke anak pengen papa mabasnya apa ieu? Duh, aing goblok. Nah, ayo we mana sudah. Ya, yo. Soal poe.